Punten. Saha? Geuning jang Aceng. Sugan teh saha? Sok ka jero jang. Alah. Asa ti isieun Kang. Nah ka mana ari ceu ieu? Keur ka Lebak. Ka Imah si Tarsih. Dititah ku Akang nganterkeun ubar kompres keur si Uca. Nah geuring naon kitu si Uca? Nah can nyaho kitu. Pan bujurna digegel anjing. Wah, iraha Kang tadi subuh. Dulu eta. Nanaonan cenah ari si Uca. Subuh-subuh geus ngararisan bujur direweg anjing. Kumaha cenah mimitina Kang? Ari cek si Tarsih mah salah si Uca. Salah si Uca kumaha? Nya. Tadi subuh teh aya anjing keur depa pipir hawu. Maklum poe keneh. Keur mah anjingna anjing hideung deui. Dinu poek teh teu kadeuleu. Ari kitu tah kabeneran si Uca rek udud. Eueuh korek api. Ret kana pipir hawu. Kadeuleu aya nu hurung-hurung. Samaruk si Uca meureun duhak. Teu nyaho panon anjing. Jocos we dicolok ku rokok. Mangkaning rokok keretek. Atuh puguh we anjingna ngagurubug bari kokowongan. Nah tuh ari si Uca sok teu kira-kira nya pantes we kegel oge. Da meureun ari dicolok panonna mah anjing ge sarua we peurih, lain peurih deui. Da eta we beurangna kadeuleu anjing teh panonna beureum sabelah. Taksiran mah tuluy nyeri panon meureun. Loh. Geus dibawa ke dokternya? Keuna nahaon? Anjing nyeri panon make kudu dibawa ke dokter segala. Kata ari-ari. Is, lain anjing. Ieu masih Uca na. Geus dibawa ke dokter acan. Anu mata. Keuheuh jeung Aceng. Kitu tah di jelema teh sakola teh. Nah kumaha kitu Kang? Nya, geura we pikir. Geus nyaho bujur digegel anjing. Dititah ka dokter, mumual. Kala kahayo init ka dukun. Ari dukunna teh deui capruk. Capruk kumaha? Nya ngacapruk. Bujur digegel anjing teh, lain diubar anu bener. Ieu mah kalakah deul ngadon dikukusan. Tapak raheut dipuput ku haseum kukus. Atuh puguh we. Batan cager mah kalakah beuki peurih. Balik ti dukun teh jang, si Uca tuluy nirisan. Leuh, nah tuh ari si Uca bet leuwih percaya ka dukun tibatan ka dokter. Dukun teh aloba nu gedebul. Eta tuh cek Akang ge jadi keuheuh. Aya we. Leuh, bujur raheut dipangmeuleumkeun menyan, lalawora naker. Kumaha mun seug tuluy konveksi nya Kang? Lain konveksi. Infeksi meureun. Tanya eta. Teuing atuh jang lah. Akang ge bingung mikiranana. Lain. Ari jang Aceng tos di mana ieu teh? Tos di dieu nya ti kaler ti Imah si Salim. Tos misah nu gelut. Misah nu gelut. Nah saha nu kitu nu gelut teh jang? Si Salim jeung Kang Uhe pan rame. Papukat si Kamalin ajengan solihin kawas bebenyit wae. Da kunaon cenah mimitina nepi ka bisa gelut? Mimitina mah teu pira. Pedah eta pamajikan si Salim keur nyiram. Kahayangna nu lain-lain. Ari kitu nya abong nu keur nyiram boga kahayang teh sok teu parok jeung batur teu pupuguh hayang nyocol sirah butak ku sangu. Pan bingung tah si Salim gimana neangan jelema butak daek dicocol sirahna. Nya ari geus kitu kumaha? Nya pan Kang ge nyaho nu sirahna butak di lemur urang mah pan Kang Uhe. Terusna kumaha tah? Nya bakat kunyah ka pamajikan si Salim nekad tangan Kang Uhe disuunkeun ridona supados karasa dicocol sirah. Laekeun nya Kang Uhena matak henteu diwetandaekeun mangadon amek malah si Salimna dicabok keur papukat. Aya wae eta we atuh pamajikan si Salimna teung teuingeun nya ge keur nyiram cik atuh kahayang teh tong nu lain-lain. Ih ari Akang atuh da ngaranna ge nu nyiram. Komo pamajikan si Taslimo Bareto basa keur nyiram teh make hayang ngasaan ngadahar krepus. Wah lain mah heueuh kabeneran we jang Aceng ka dieu
Puguh akang teh keur bingung Jang. Bingung kunaon Kang? Itaeun soal Siskamling. Apa dina raraga nyukseskeun program Siskamling di lembur urang teh? Mimiti pageto diayakeun deui giliran ronda malam. Tah, dia aya surat edaran ti RT. Ceunah ti unggah RT dipenta paling seutik 4 jelema. Atukeun wae da eta mah kawajiban Kang. Make kudu bingung sagala. Mun ngarona teh akang mah barang wae jeung kuring saregu. Sidik eta nu dipake bingung teh. Ari duaan deui jeung saha nya? Ari ancer-ancer akang mah kumaha mun jeung si Duloh? Wah, ulah Kang. Ulah jeung si Duloh tresep. Teresep kumaha? Ah, tresep we. Si Duloh mah jelemana gede ambek. Kamari ge tukang sayur teu pupuguh ditonyok. Teu pira. Pedah eta bibir tukang sayur na jebleh. Piraku. Bibir jebleh wae maka ditonyok. Isnya antang. Geus puguh bibir tukang sayur teh jebleh ti tadina. Sabot ngobrol samaruk si Duloh ngajebengan. Da teu ata parah deui jeung cekuk we ditonyok. Riweuh Kang lah. Bebarengan jeung si Duloh mah deket pigluteun. Kumaha mun jeung si Ohim? Taraambek si eta mah. Nya ngan jelemana gegeran. Nempok kuliker nanggung batu, hayo ditutur-tutur. Teu puguh milu ungkug-ungkugan kawas nuker nanggung. Digogog anjing lain lumpat. Kalau kahayo milu ngagogog. Riweuh atuh ari kitu mah. Lain riweuh deui paur. Bisi keur ngarona ningali rametuk keur ngaronyok lampu. Hayo deui si Ohim milu muih ngurilingan lampu. Nya. Anu matak kitu ge. Aya jeung si Komod, sungutna gede teuing. Ari heula itu meni calawak kos buaya. Atukeun bae Jang. Halus ge kitu. Mun aya bangsa teh teu kudu riweuh, tinggal ngahuapkeun. Nya bahaya kan opieun, rampus. Martabak 1/2 meter ngan seseleweg. Dibere ka timus segede peureup kolot, ukur sakali ngahuapkeun. Sugan sungut curi eta mah Jang. Ih, da nya Kang. Lain sisiwo. Basa dinu tahlilan kuring manehnya sorangan. Ranginang sakeler diremus teu eureun-eureun. Can papais jeung jalabria. Lep di canil. Cacak mun eueuh semah sejen mah awasna diselewegeun jeung rantangna. Bahaya karona jeung jelema kadut kuda kitu mah. Eueuh kaneun buah-buah kokol ge digayem. Keke. Kumaha mun jeung Abah Wikanta? Resep sok bisa ngobrol jeung loba dongengna deui. Jadi teu tunuh mun keur ngarona teh. Nya, tapi resepna teh eta dongeng sok gede bul, gede wadul. Maknya make jeung ngadongeng pajar teh cenah manehna kungsi bareng jajan kupat tahu jeung Raja Faruk di Mekah. Di mana di Mekah mah kaya kupat tahu sagalanya Kang? Tahu teuing eta mah atuh. Piraku aya Raja Faruk sedep kupat tahu sagala. Da eta teh raja Jang. Nya, paling teu ge kasedepna meureun teu sangu koneng mah. Wah, ilaing mah ari sagala teh. Dan nya tuh Kang. Gede bul teh dibeakeun ku sorangan. Pas ngobrol jeung boron we. Pan kasih kunang mah nepi ka ayeuna teu daek nanya. Papanggih ge ngabalieur. Lah kunaon kitu Jang? Pan diheureuykeun ku si Kunang. Harita teh manehna ngawangkong jeung si Kunang di warung Mang Uem. Ngabuih ngadongengkeun pangalamanana basa ngajaran HS di hotel gede di Jakarta. Terus teu leum-leum ngabustana teh. Cenah di hotel gede di Jakarta mah tamu-tamu nu harees di dinya teh ari isuk-isuk sok dibere sasarap cuhcur jeung kueh moho. Balikna kudu boga hotel tara poho sok dibahanan pais lauk emas. Leuh, nyaan. Debu teuing eta mah. Kumaha terus nata? Tah, kawasna si Kunang keheulun asa dibobodo. Kagok pacapruk ceuk si Kunang. Manya di hotel gede dibere cuhcur bah. Uing geus ngasaan HS di hotel gede di Jakarta. Sasarap isuk-isuk mah biasa we pais bakatul. Nah, poe kakarak dibere kulub cucungu. Amek tadi kitukeun mah. Nah atuh ari si Kunang sok sarwana. Ari geus mending jeung saha nya Jang? Hayang dibarengan kuno kolot ngarona teh sok regreg. Hayang-hayang ting jeung kolot mah cokot teh wamian. Wah, koream. Eta mah kolot bedegong, gelas beuheung. Bedegong kumaha ari Akang? Nya bedegong. Sok mawa karep sorangan. Tara daek aub jeung batur. Nah kumaha kitu? Mah nyes ilaing ge teu inget.
bahasa masyarakat di urang di pentas sumbangan ke korban galunggung ku palurah batur mapan marere beas pakaian urut sawareh mah marere duit kapan ari ieu geura nu lain-lain mere marmot tilu siki pan teu umum jeung batur tah ari kitu nya tuh teu umum usum kerja bakti dititah ngababat jukut ngedondal nuaran tangkal jambe sesoranganan nya inget aya nama di Kang ku si Anen ku si Delman mah pan kungsi dirangket ku pecut nah kunaon kitu soarek ngawuluku sawah pan biasana di mana-mana ge ngawuluku masuk ku munding lain nya ari kitu teu puguh-puguh ieu mah hayang ngawuluku make kuda ajar tengarah gancang cenah datang ka si Anen rek nyeum kuda atuh si Anen teh jelema barangasan asa diheureuikeun pan jo jebrod we dirangket ku pecut mokaha mun peperengkelan mun teu dihalangan ku lurah dan tam kumaha ba riweuh ieu mah eueuh nu sahulueun piraku ari kudu ngarona saregu jeung pamajikan mah dari riweuh jeung kuduna kolan kokol jeung pahibut nyusuan budak ari segala teh atuh da nya jang aya kolot aki emet geus rarempo pisan eukeur mah mengi deui meureun ngarona teh sapeuting kudu ngagandong aki-aki heuh mun ukur ngagandong kumaha mun paeh katisan nya meureun urang katempuhan teu pupuh ngadonyik sadiri bararaid atuh kieu we nama Kang pan urang kabagian ngarona teh page teu peuting lain nya ari kitu kumaha aya waktu supaya diisuk urang masing-masing we neangan batur sargu kuring neangan saurang akang neangan saurang deui kumaha tamun kitu kitu hade atuh geus aya mah tinggal laporan we meureun ka RT nya nya kitu we tukang nyah tepung kewe di pos rona waktuna jaga heuh jang ari jang Aceng rek tuluy ka mana ayeuna rek nya ka si Apud rek ngahilian anak meri sugan aya keneh har keur naon ngarona make mamawa anak meri is lain babaon ngarona eta budak ieu mah ngareuwih we menta anak meri keur cocoan abong bebenyit nu lain-lain cocoan menta anak meri mending sakitu mah komo budak akang mah kamari ceurik ngabengingik keukeuh hayang anak singa wah ente nya kitu eta mah Kang pangging kewe di pos ronanya nya seuk jang ayo tukang heuh jung Punten, permisi, mangga. Is, geuning Mas Sastro, ya mohon. Sok ka jero Mas. Aya naon ye, si sinarieun Mas? Anu nya, sawarna pamajikanana urang teh tadi isuk-isukna maneh ka imah urangnya. Oh, nya Mas. Aya perlu puguh. Ngan tadi teh Mas Sastro keur eueuh. Aya si Ayu keur ngasuh si Wagino. Cumohon anu mawi tadina isukna teh nya kelarasan urangna nuju indit ka imahna komandan Hansip gitu. Nah, aya naon Mas sampai ka imah komandan Hansip segala? Arek laporan. Laporan naon? Loh, piraku sia henteu atan terangnya. Is, eta jeung suasia. Jang Aceng we kitu. Oh, cumohon. Jang Acengna teh henteu atan ngadenge kitu. Ari kitu aya naon Mas? Kapan tadina wengi teh ka imahna urang aya bangsatan. Oh, baru aya bangsat. Karek ngadenge tah. Naon wae dicokotna Mas? Anu dicanakna teh nya kurung manuk. Loh. Ngan kurung manuk bungkul? Ya mohon.
mung dina jero kurung nate nya aya manukna gitu. Aya manuk kan? Oh, jadi maling manuk berenya. Sanes maling manuk. Maling kurung. Dina jerona kurung teh aya manuk. Nya sarua wae. Makaning manuk alus berenya, manuk titiran. Kalarisan sanes. Sanes manuk titiran. Manuk naon atuh beo? Sanes manuk piit. Manuk piit. Comoon. Loh, nah tuh kira-kira pisan bangsa tanya ka manuk-manuk piit dirampit. Cumoon padahal panto imana urang teh uka tapi eta si bangsatna entuk dae ke nyanak televisi Nya nahanya. entuk nah ada televisi lagi urang mah teu boga. Is, dari segala teh. Cumoon entuk nah terus bangsatna teh meuni tras-trasna pisan mungkin kamarina tetanggana urang kalbetan bangsat. Ah, nah saha deui nu kepalingan Mas? Padahal tetanggana urang anu digawena di kantor teteleponan teh. Oh, nya Pak Abdul nu digawe di kantor telepon. Cumoon kapan eta diharepna imana teh aya tangkalna buana gedong. Tangkal buah gedong. Hari kitu, Nah, kapan bengina teh kamarina teh nya buana gedongna teh sayap sedayana aya nu maling. nyaan nepi ka buah-buah dipalingnya. Cumoon CF eta sanes buana kantos asa kumpul. Ieu mah dugi ka buana anu masih murang kali oke sedayana teh kumpul. Teu kira-kira karunya we ka Pak Abdul nanya. Cumoon urangna oke jadi karunya pisan. Pak Abdulna teh dugi ka kapaehan handapna tangkal buah. Wah, kiraku leungit buah-buah wae nepi ka kapaehan onaman. Cumoon saurna teh sekabeh buahna anu dina tangkal teh nya perantos diical ka tukang buah. Perantos diartos ti payun. Oh, geus diijonkeun beureunya. Cumoon anu mawina dugi ka kapaehan ge sedih. Buahna seep sedayana ari artosnya perantos dilepok ti payun. Oh, saingan hari kitu mah Mas. Cumoon Tah nu matak Mas. Tadi isuk kuring datang ka Imah Mas Sastro ge rek nguruskeun soal eta. Soal buahna si Pak Abdul. Is, lain ital Mas soal keamanan. Oh, cumoon. Kieu ieu teh Mas. Dina soal ngajaga keamanan, urang teh ulangan ukur nganalkeun Bapak polisi wungkul. Cumoon atuh. Tapi urang ge warga masyarakat nya kasup warga kampung urang we. Kabeh kudu milu ngajaga. Cumoon. Jadi nanti kieu meureun wargana kampung urang teh nya kabeh kudu jadi polisi itu. Suka capruk. Lain kabeh kudu jadi polisi, ieu mah urang salaku warga masyarakat kudu milu mantuan Bapak polisi dina ngajaga keamanan kitu. Oh, cumoon. Jadina terasna kumaha tah? Tah kieu Mas. Dina raraga milu ngajaga keamanan kampung, mimiti pagato peuting sakabeh warga kampung urang kudu ngarona. Ya? Aduh sia mah henteu pugu nyariosna teh. Teu puguh kumaha? Cumoon teu pugu. Saurna maneh dieu nya urangna teh kudu milu ngajaga keamanan kampung. Nya ari kitu. Nah, terusna mimitina pagetok peutingna teh sakabeh wargana kampung urang kudu ngorondang untuk kira-kira sia bade naon jelema sakampung ngorondang kabeh. Sok salah denge ari taun teh. Lain kudu ngoronang, kudu ngarona. Rona malam. Oh, ngeronda. Nya Eta mah tuh urangna ge geus terang atuh anu ku Pak Lurah Mansur disebutna teh sis kembling gitu. tah nya syukur we ari Mas Sastro geus nyaho mah. Kuring geus dibikeun daftarna ka RT. Mas Sastro mah dina ngarona teh bareng jeung kuring sargu. Jemuun. Jadi nate pagetona teh peutingna gitu, urang nate bareng nate ngarona jeung sia gitunya. Eta geus sia deui wae. Jemuun maksud urang nate kieu jeung Jang Aceng gitu. Nya, Ayo wae. Klaresan pageto peuting nate nya pamajikan urang jeung anak nate henteu diimah. nah kamarana Mas? Bade ngendong di budakna aki-aki. Yakina budak meureun. Beres atuh ari kitu mah. Tinggal pagato peuting we meureun urang pepangi di pos rondanya. Jemuun atuh urangna ayeuna mah bade permios atuh nya. Nya kitu we eta mah lah.
Jemohon, mangga tuh jangan. Nya mangga Mas. Kenaon kok? Di jongjon. Kenaon kok liam? Hayya. Lain haya-haya. Ini jongjon we ditanya teh. Kenaon ieu teh? Ini asa getol pisan. Hayya, oi kemana entok? Aduh, nyaan rajin ya. Jadi badar entok ayeuna mah. Kunaon eta teh parabna kok? Hayya, biasa kuhuu dicampur roti. Uut dicampur roti. Uluh. Nah parab entok teh asa mewah teuing. Uut ge meni dicampur ku roti nya. Oh beda atuh, ini mah lain entok samarangan, lain entok biasa, entok adu. Entok adu. Kek. Asa kakara ngadenge aya entok adu sagala. Aya oge hayam adu. Aneh ieu. Nah aya kitu kok ngadu entok. Oh aya atuh. Nyaan kakara ngadenge ieu. Ari diadukeunana biasa wae jeung entok deui nya. Oh lain. Jeung peso anu seukeut gerese dipenci. Tuluy pae, geus pae kurup jeung cai asa. Dudu tamburuna, tuluy digoreng, tuluy dihakang. Ada segala teh sugan teh nya. Hus, ini siap, hari siap, hiji, hus, orang ini siap, entok ceno, Kunaon kok? Ongkoh di paraban, ongkoh di gebahan. habis, woi kesel, eta entok anu duaan, bobogohan, woi, hus siap, nikah siap, hari siap, hari, Keun we atuh kok, entok bobogohan wae make dicarek. lain dicare, soal entok bobogohan mah, woi mah mau ngararang, mau ikut campur, tapi kahayang woi mah, cing atuh sing boga pikiran, bobogohanana ulah hareupeun dunungan, ulah hareupeun oe, sing sopan saeuti, hagaan oe. Ari sagala teh. Atuh da ngaranna ge entok kok. Sato. Mana sieuna jelema? Masih satu oge sing boga kaera we saeuti. Masa bobogohan hareupeun mata oe pisang? Oe oge tara bobogohan hareupeun entok. Itu dasar entok bangkawara. Ulah bobogohan di dieu sekero. Teu nyaho itekes ya. Geus keur wae antep kok. Ata kumaha? Da oe era nenyona. Taro Aya wae si engko mah. Lain kok. Kieu ieu teh kuring teh ngajak ka dieu teh aya perlu. oe. Perluna teh penting ge kok. Hanya oe nyaho. Nyaho naon? Acan ge pokjol nyaho wae. Pokoknya oe nyaho. Kalau penting gitu mah masalah deui. Pasti ada minta sumbangannya. Lain. Tong sok goreng sangka kok. Unggal didatangan ku tatangga, kasieun teh eueuh deui, ngan dipenta sumbangan we. Oe. Tah. Ieu mah lain soal sumbangan kok, soal penting anu aya hubunganana jeung masalah keamanan kampung urang. Oe. Engko ge meureun geus narima surat edaran ti RT-nya. Oh, soal ada marang. Soal si Kamling. Tah nya. Geuning eta engko geus nyaho. Syukur we atuh ari geus nyaho mah. Oh, lain nyaho deui atuh. Milu ngabantuan ngajaga keamanan mah sudah kewajiban atuh. Nya bener kok. Urang teh pan cicing di lembur ieu. Dahar nginum di dieu. Asa piraku we mun teu daek ngabantuan ngarona-ngarona acan mah nya. Lamun cek bahasa Inggris nama teung-teung meureun. Nya eta. Jadi engko mah mimiti kagiliran puting isuk karona teh saregu jeung kuring. Oe. Beres atuh ari kitu mah. Papanggih puting isuk we di posronanya kok.
Tanghi. Rona malam yeuh. Wah, jadi pas rona lagi kosong kene. Betul teh hanas ti imah rusuhan. Banyak teh jelema. Geuning yaya nu merongkol. Bu, si Kang Unang geuning. Kang. Udang, Kang. Astagfirullah. Kumaha ieu teh? Kadon merongkol di pos. Aduh, teu karasa. Ngalenyap jang. Teu puguh cenah rek ngarona. Atuh rek kadon hees mah di imah we. Nu mata. Ibadah Isa datang ka dieu teh. Can aya sasaha. Sabot nungguan batur teu karasa ngalenyap. Kaheesan. Ari nu sejen kamarana, Kang. Nu mata can daratan. Di bejaan mah geus. Wah, teu puguh ieu mah. Cik sugan boga daun kawung, Kang. Asa haraseum kieu sungut teh hayang udud ti tadi. Aya ngan bakona we nyaho ngeunah nyaho henteu tah. Cikan saan bakona ieu teh ni peungkeur kieu. Bako cap muning. Asa kakaraknya ngomong kaya bako cap muning. Da biasana kuring mah ari meuli teh bako cap kuda seuri. Nyaho teuing atuh. Eta ge meunang meuli inung budak di warung Mang UM. Loh, nyaan we ngeunah bako teh yeuh pulen. Ya lumayan we dibandingkeun jeung bako cap Putri Gagaro mah. Kalakah mahalna we. Ari dibeureum bau bulu ucing kaduruk. Tanggap ieu mah bako teh. Lumayan we jang keur ubar tiris. Lain. Hampir we kuring moal bisa ngarona peuting ieu teh, Kang. Lah kunaon kitu? Eta tuh teu puguh. Bieu memang ka dieu teh hayo ngodon gorgar heula silih segag jeung pamajikan. Lah kunaon jang? Hayang milu ngarona. Lain eta soal anak meri. Nya pan kuring teh neangan anak meri keur budak. Da ngarawih welewe. Hayang anak meri keur cocoan. Bae geus kitu Nya meunang ti Bang Apud sasiki. Lain meuli eta ge meunang ngahilian ku rokok cap tueuh sabungkus. Ari geus kitu Dasar mudasir teu ku hanteu. Jol ini ecoh ngurunyung. Teu puguh hayo anak meringan hiji-hijina teh dipenta. keur naon atuh nini teh make hayang nyonyo anak meri segala. Lain keur coon cenah mah keur ubar mengi. Pan salakina nini ecoh teh aki oceng mengi, Kang. Sareknya hutan anak meri teh bisa dipake ubar mengi. Dikumahakeun cenah ngubarkeunana. Ari cenah mah dipais. Haneut-haneutna pais. Haneut-haneut maksud kuring teh paisna diteuneun yang dada nu keur mengi. Loh, dibikeun wae nya anak meri teh ku pamajikan lain. Nu matak pas ya ge dibikeun. Atuh budak kabangingik ceuri. Repe-repe teh untung we diolo. Dipangulikeun kulub cau tukang bajigur. Eta atuh nini ciohna. Di bejaan ku saha atuh ubar mengi make ku anak meri. Nya teuing atuh. Da jang sakanyoho mah lain ku anak meri da ubar mengi teh ku belum cak-cak. Wah, sok lah huta. Nya jang. Apan akang oge boga kawawuhan di Garut aki uyuh. Kitu eta oge deui mengi. Geus naon ieu mah mengina ge malah dibawa ke dokter gedek cade. Kadukun sarua keneh kalakah beuki maceu. Terus Nya diubaran tah ku belum cak-cak. Ditutu nepi ka lembut. Hijikeun jeung cikopi. Tuluy diinumkeun. cagernya Mata kalakah terus maot. dari segala sugan teh nya. Luh nyaan pulon ieu mah bako teh. Bako kieu mah teu kudu make daun kawung digayem ge kawasna pelem. Sahanya si Mas Sastro itu Wilujeng wengi
Nyawe Mas Sastro. Sok aja Mas. Aduh. Di daguan ti tadi, Mas. Aduh, punten weknya. Urangna datangna teh telatna ieu. Nah terus di mana heula, Mas? Kieu nya. Urangna teh ari keluarna mah puting-putingan gitu teh. Awakna teh asa sok ngaderek teriris. Anu mawi tadi di mana teh urangna neangan heula baju aneut. Jadi datang teh ka dieu teh katelatan gitu. Paingan atuh. Cuman urangna teh jadi keul gitu. Ubek-ubekan neangan baju nganut di imah. Henteu kepanggih. Kunaon? Leungit Mas. Sanes leungit, urang we henteu boga. Atuh ari baju haneut mah teh baju biasa haneutkeun Mas di seupan. Cuman Suara naon teh? cuman naonnya? Cik tempo keluar jeung Aceng. Loh, Hayya, selama marang. geningan koholiang. Keur naon teh? Ngarona mau piring seng. Oke ditakok. Keur ditakol bari ngarona mah kokol atuh kok. Moanya ngarona bari nakolan piring seng. Teu nanaon sarua wae atuh. Aya wae. Sok aja kok. Tuh batur mah geus narunguan ti tadi. Oi. Hayya, geuning si sato di dieu. Cuman urang mah jaminan teh getolan atuh. Ari engko. Terus di mana heula ieu teh? Wayah kieu karek hol. Maraba heula entok. Be, kira aku maraban entok ti peuting kieu. Oh iya atuh. Kapan entok oge palalu makamara atuh. Pas jelema wae. Entok mah kaya makan malam segala. Tah. Ayeuna mah geus kumpul kabeh yeuh. Hayu ah, urang mimitian tugas ngarona. Cuman terus waktosna urang teh pupuihan gitu. Lain pupuihan atuh. Muriling meureun. Tah cuman eta maksud urang mah kayak gitu. Kieu yeuh, urang ngalut we, ngarah teu keung. Cuman aju atuh engko entok. Apa entok? Poe teh kolos ya. Curang sia sato. Koholiang kitu. Cuman maksud urang ke engko liang. Jep lah. Ayo ah, sok tako koholna ngarah teu tunuh. Daregang ah. Hop heula. Kek. Aduh heula. Aya naon, Kang? Itu kawas-kawas aya jelema anu poek. Tuh geuning. Nangtung sisi balong. Cuman nganggo sarungnya. Mas sato. Itu tuh geuning tuh. Kadeleu tuh hulunanya. Oh nya bener. Keur naon peuting-peuting kieu ngadon ngajentuh sisi balong jelema teh? Oke menggap bemo bodoh. Wah, lain-lain. Kira aku ngadon megat bemo sisi balong. Wah, batuk euy. Wah, lamun batuk saudara kitu mah lain jelema. Aki-aki bodoh. Cuman hari aki-aki teh sami jelema keneh kita. Maaf, Kang. Urang intip wae heula ti dieu. Tungguan bisi kumaha onam. Kanggo naon? Tengah wengi kieu henteu pugu-pugu urang ngadu nungguan aki-aki. Bener sato. Antok we, ento ditungguan ge. Aki-aki mah moal anu mari moal. Is, lain gitu. Masing aki-aki ge sanu nyaho. Poting jelema teu bener. Zaman ayeuna teh ah. Nya. Hayu sampeurkeun we, Kang. Urang tanya. Heuh. Yuk saudara. Kade ulah sologoto. Masing aki-aki ge urang teh tetep kudu waspada. Sok tanya. Tah ku si engko nu pangkolotna. Kade kok sing sopan nanyana. Oi. Puntang. Wilujeng wengi abah. Wilujeng wengi. Puntang abah. Oe teh bade tumaros. Ari abah teh kunaon mani geus korok. Lain ditanya gitu atuh. Cik yang Aceng. Tanya kayaknya nu bener. Punten, Bah. Da mau naon abah teh wengi-wengi di dieu?
Pugu abah teh sasab ieu teh ujang. Teu nyaho jalan. Nah, bade angkat ka mana abah teh? Ada ke stasiun, tapi kasasar. Los ka sisi balong. Loh, bade ka stasiun kereta api bah? Hooh, teu ka Surabaya. Loh, hawatos, mangkaning tos sepuh. Nya, cik atuh abah tudungan panganturkeun ku sararea ka Surabaya. Wah, sanes teu hoyong nulung, Bah. Kumaha atuh da? Tebih ari kedah jajab ka Surabaya mah. Sareng kalaresan da ieu teh nuju dinas, nuju ngarona. Jadi ieu teh sararea keur nareangan rana. Alus, mumpung ora. Ish, sanes neangan rana bah, ngarona. Rada malem. Bener. Neangan mah kudu rana nu kalem. Oh, ripu jeung saliwang deui ieu mah. Ka stasiun mah wengi keneh, Bah. Kareta api mah engke subuh. Bah, ayeuna mah langkung saya antosan we di ditu di pos ronda. Hawatos. Sumuh, we mah hawatos bilih abah katiisan hoge modal. Kun mae di dieu we. Ulah ngarepot ujang. Ulah nyebut ujang atuh ka we mah abah. Masih abah oge umum mah sarua jeung we oge korok. Lamun dina soal umum mah abah jeung we teh siri beubeut lah. Ulah nyebut ujang ya. Ayi we kitu. Saenak mah nungguan teh di ditu we di pos ronda. Nungguna di sisi balong mah entek raos tiris. Kun mae pila kadal ge tiris biasa. Atau hari tiris-tiris teuing mah kanggo uncak sakalian ka balong. Rek ngom. Wah, ieu mah rame. Sarua jeung wamian, sami-sami kolot bedegong. Nya. Ari abah ka Surabaya teh bade naon? Rekna antau gawean. Bade milarian padamelan. Uluh. Nah, milari padamelan teh tebih-tebih teuing meuni ka Surabaya. Bade didamel di mana, Bah? Di mana we di gawe masalua. Kana naon we pagawean mah menangna. Ajen toi jadi direktur bank oke. Kah? Jadi direktur bang. Waduh hebat. Perantos kolot iyo ya cita-cita nama luhur pisannya. Hoyong jadi direktur bank mah teu tiasa sambarangan atuh Abah. Cuman eta mah kedah jelemana sekolahan, kedah gaduh jenazah. Ting jenazah, ijazah. Tah teu muun eta. Ari cek abdi mah katebih-tebih milarian padamelan jig-jig ka Surabaya. Mangkaning sakieu tos sepuh. Atuh ditoi. Kumaha dewe kue naha. Paritimun toi. Wah, nyaan kolot bedegong deui ieu mah. Eta tuh tos sepuh milarian keneh damel. Nah, teu gaduh putra Abah teh. Loba anak mah aya 17. Waduh. Eta teh kumaha anakna teh meuni seloba-loba kitu. Nah mah kejong kumaha. Anak mah loba ge lain ti sabibit. Majikan ge boga genep. Wah, eta bojo duwi ka genep kitu. Be nyaan. Abah mah orangna teh sedekawing playboy. Lamun cek bahasa asina mah aki-aki nulus tunjung. Pade teuing kumaha dewek we. Lupi apana teh umurna teh ayeuna sabaraha nya? Nyaho teuing tarang hitung umur teu pupugu. Padahal teh capek. Dan eta we, padahal mah tak naon mun milarian padamelan mah di dieu we di lembur da seueur. Bener, padahal digawe mah di oge bisa. Nah, digawe kana naon? Nganggo entok? Maka abahnya cerita teh. Pilaku dewek kita nganggo entok. Yo, disita nyaho. Keur ngora mah dewek ge kungsi jadi tukang nganggo orai sanca. Oh, sarua. Keur ngora mah oe juga tukang nganggo orai karu. Upami abdi tukang ngangon orai bedel. Dari prima tukang ngangon belut, bah. Kumaha teh ngadon dihareureuykeun nya? Sudah keheul Kang, geus kolot teh peuleuk pisan. Keun wae hampuraeun geus kolot. Nyesep Bah. Pala udut, sok nyeri panon. Nya ya udun make los-los kana nyeri panon sagala. Kumaha dewek we naha?
Ya, cukuring ge pupuleukeun Kang. Leuh, nyaan. Ngarona teh karek ge ka bagian puting ieu geus manggihan nu aneh. Aduh, atuh kieu we, Pak. Kumargina urangna teh nya sararea teh nuju ngeronda itu, pilihna bisi apa bade ka stasiun mah, mangga we atuh gerangkat. Ali ka stasiun kemana jalan ti dia? Ti dieu mah lempeng we heula bah. Tah, engke di lebah nu aya tangkal jame, mengkol ka kenca. Mending mengko ka katuhu we nya. Kakatuhu mah kebon sampe bah. Ajen toi kumaha derek we. Ongkoh naroskeun abah mah. Hayang deukeum mah kadinya atuh jalanna. Ka mana? Kadinya ajul kana Balong terus ngojadeup ka Surabaya. Geus tong deureuyan kok. Keuheuh atuh da we mah. Teu moon, kitu we atuh eta Abah. Pilih bade angkat mah, mangga tuh. Urangna jadi liur ya. Nah, odok ini dia ge. Atuh eta nginjem kokol hiji. Keur naon kokol bah? Keur dina kereta api, akolaneun ari kesel. Kunaon ieu Abah natenya? Mungkin lami teh mungkin ngacapruk kieu nya. Geus keun bae Mas. Sok pikeun we eta kokol teh Jang Aceng. Keun gampang nyieun deui we kokol mah. Nya mangga tuh bah. Ieu mah etang-etang kenang-kenangan we kanggo Abah. Nuhun atuh. Doakeun kokol teh sing arik sorana ditako ku abahnya. Palangga atuh abah pemios. Mangga bah. Aya wae ieu mah. Aki-aki di mana tuh tetenya? Moal juri gitu. His, ente kengeng nyarios kitu. Sanu terang eta aki-aki teh anu bieu teh jalmi keramat. Masa ada orang karama ada ini ke stasiun? Sudah jelas itu mah aki-aki sarebo. Geus keun bae lah. Ayeuna mah kieu mending urang teruskeun nguriling. Teu ngareunah hate ieu bisa aya bangsat. Ih, lain ngalewe Kang. Tanya kuringnya beda rasaan. Bobor kayak bangsat. Ali oe mah hate teh inget wae kana entok. Cuman orang oke. Ya atena teh ente panarukuh. Duka kunaon jadi inget bae ka aki-aki nu tadi. Lah, keur naon diinget-inget ka lieur-lieur Mas? Sanes anu urang mah inget natenya eta manehna teh nyandak kohko kumaha lamun dina kereta eta kohko nate dihakannya. Ayo. Dieurekeun wae. Moal aya tungtungna, inget-inget wae aki-aki mah. Nya yeuh. Siap Mas, kita tugas. Ayo siap. Oe oge sia atuh. Tahi. Bangsa, Erong, Maeng, bangsa, tah. Kadinya tah, lompatnya, kepung kadinya tah, tah, baik-baik kata kacau, udah Kang, minggu kadinya tah, dewa Mas, dewa, kayaknya lompat siap, di blenok jeung tanuri keciannya, aduh terus ya atuh, udah mana dok polis ya tolong, aduh udah katingan, tah, kadinya, gabluk sukunya jangan ceng, siap, aduh, iya Mas Anes bangsa sukunya urang atuh, Ari geus ka mana tuh bangsatna? Ieu poek deui. mana, bener jangan ceng, Mata henteu teu kadeuleu poek. eta singko, baterai tekan dicecekol wae, bateran kok, woi, Sanes kan bateran banget urang atuh siang, bateran teh anu poek atau kunaon ngabateran banget ta urang, woi, Kahari. Da sidik ieu, lompatna teh kalebah dieu. Pamana nyumput tata si atah kadool teh nya. Coba kenawe, lamun aya mah engke oge nembarang. Bangsa, mana teh aya di mana, ha? Manya gedekeun yang malan atuh. Sidik Jang Aceng. Kalebah dieu lompatna teh. Cuman, ku urang lagi ketempo pisan, si bangsa teh lompatna teh make suku, Nya tuh, manya lumpat make bulu. Ieu mah buah bangsat teh boga ilmu ngaleungit meureun. Ih, naon tah nu ngagolombrang di kolong kadang hayam? Nyumput di kolong meureun tah bobolak teh. Cik batean di kolong Mas. eta saha di kolong, Abdi
Ucing. Oh, cumuun. Sanes jalmi, caurna teh ucing. Nah, kemana atuh bangsatna? Manya ya ucing ngomong. Bener-bener eta bangsatna dikolok basa. Kepung tiba itu kok. Ayo keluar siapa basa. Ampun Pak, abdi mah sanes bangsat. Wah, ai lain bangsat mah keur nanaon atuh sia make nyumput di kolong. Nuju ngaos koran Pak. Manya aya baca koran di kolong kana hayang tolong. Sidik ieu mah bangsat Kang. Ayo keluar sia. Ampun Pak. Sanes ampun sia teh disuunkeun supados keluar. Ayo keluar. Alim Pak, raos di dieu. Raos di dia kumaha? Ayo keluar. Jangan kantar gerak Kang. Teu keluar murang rojok we. Cumuun, upamina henteu kersaeun keluar mah sia kedah di Roger sia. Lain di Roger, di rojok. Ampun Pak, ulah dirojok. Abdi mah bade keluar. Bener ari jadi bangsa mah kudu nurut maneh. Kade kabur Mas. Tah, tong lawan sia. Ampun Pak. Aduh, gening sia teh anom kene nya untuk sangka ngora-ngora perantos jadina bangsat. Sia teh apalagi kemplang sia ku urang. Ampun Pak. Tenang. Ulah teteungeuh. Ya, ingat ulah main hakim sendiri. Urang bawa ka pos. Ayo ngiru sia ka kantor pos. Lain ke kantor pos, ke pos Rona. Kelana Kang. Garada heula bisi bahaya. Cumuun, sanu terang ya bangsat dina sakuna teh nyandak bematum. Apa dadah kok? Oi. Bangsa. Hayo galada oi ku maneh. Dibalik kok. Lain engko di garada ku bangsat. Eta bangsat garada ku engko. Oi, para misinya. Ya teh kumaha nya? Anu digradahna teh itu bangsat mak. Kunaon maneh gradah urang. Oh, sarua bae atuh. Cikali kukuring. Ampun Pak. Cicing sia. Tah, mau obeng euy. Sanes Pak. Sanes naon? Geus pugu ieu obeng. Cicing sia. Angkat leungeuna ka luhur. Geus, una naon deui Kang? Da, abdi mah sanes bangsat Pak. Geus, urang pariksa wae di pos. Lain bangsat mana atuh di udag make lumpat. Ayo, bawa ka pos. Ayo sia bangsa. Ieu mah urang sanes bangsatna. Kumaha ieu teh urangna bet disulung-sulung bae. Ayo sekarang ngaco wae. Geus bawa ka pos Rona. Sok asup. Diuk tah didinya. Mangga Pak. Aduh, entuk sangka siana teh bet bangsatnya. Kumaha ayeuna? Hoyongna digebuk siana teh nya. Aduh, ampun Pak. Tenang, kalem Mas, kalem. Kanan. Memeh diperiksa, bareng minum heula karunya. Aya ye, kebenaran aya cikopi keur ngarona. Ya jang, sok minum. Geus, Parantos Pak, atur nuhun, permios atuh Pak. nya heug jang, hampura we teu bisa makelannya. Kumaha ieu teh? Aduh, rarasaan teh saya mah keula sia. Sok periksa Jang Aceng. Tanya nu bener. Beres Kang. Jang. Saran teh? Ujang Mansur Pak. Alek sekali-kali ini sia mah. Keheula kok. Tenang. Sok teruskeun Jang Aceng. Cik mana kartu penduduk? Ka dieu nempo. Teu gaduh Pak. Wah, jeung teu boga kartu penduduk acan. Ari cicing di mana? Urang mana lemur teh, ha? Di Cipolonyon Pak. Di Cipolonyon. Cipolonyon mana? Jauh henteu ti babakan genok. Sumuhun di dinya Pak. Oh, urang babakan genok. Atuh meureun nyaho ka Mang Nutnya. Entenan we tuh Pak. Geuning, masih keneh ngawarung Mang Nut teh. Masih Pak. Ari anak nu cikal di mana ayeuna? Saurna mah di Jakarta. Di damelna di pabrik tahu. Nya, ari anak nu awe mah di Garut enak teh. Parantos nikah teu acannya Pak. Geus pan meunangkeun. Kumaha ieu teh? Kita mariksa ngadon paca kaki. Astagfirullah. Poho Kang, rasaan teh lain bangsat. Teu puguh ieu mah. Cobi ku urang diperiksana.
Tanya, sok mas. Jang, untuk kengeng tunggu sih nantinya. Lamun orang nuju meriksa, nuju nanyaan ka maneh, beungeut na maneh teh. Karena beungeut na urang atuh ditinggalian anak. Sok-sok adinya pariksa mas. Ampun Pak. Cicing tong ampun-ampun ki pariksa maneh. Jang, nah leres lembur maneh teh molonyon. Lain moloyo catok. Si polonyong. Jamon. Leres atana pintes ya. Leres Pak. Nah, ayeuna urang badhe nanyaan. Coba yo. Ayam rintit nonggeng ka langit naon sia? Ganas Pak. Heeh, benernya. Ceng yo ayeuna. Naon ari budak leutik lampah pecit? Kumaha ya teh? Dititah mariksa ngadon diajak tatarucingan. Dasar si Sato mah orang cero. Coba oi yang tanya. Tanya, sok nu bener tadinya kok. Oi. Ujang bangsa. Oi ada nanya, kumaha maneh damang? Pangesto. Bener pangesto, tapi masih pangesto oge maneh teh bangsa sia. Sumuhun. Nah, jadi ayeuna mah maneh teh ngaku maneh teh bangsatnya. Sumuhun Pak. Rumaos. Upami kitu punten atuh. Maneh teh ku urang badhe dikemplang. Mas, ulah mas, ingat, jangan main hakim sendiri. Jang, cik jawab nu bener ieu. Geus sering maling di daerah dieu. Sumuhun. Rumaos Pak. Geus kungsi maling naon wae. Maling. Sok-sok mah aku terus terang, tong asa-asa. Da mau dina naon asal terus terang mah. Nya. Wae. Maling manuk Pak. Ya, maling manuk. Waduh, pasti lah ieu mah manuk piit ya. Sanes Pak. Entong sia, manuk piit ya. Sanes. Manuk. Manuk naon? Manuk dadali. Manuk. Kumaha ieu teh? Aya bangsat ngadon nyanyi di pos ronda. Nu bener, Jang. Maling manuk naon? Manuk piit. Sumuhun Pak. Nya, cek urang ge. Aduh sia, upami kitu mah punten atuh urang teh maneh teh dibabuk sia. Ampun Ulah, Mas, ulah. Jang. Ari bieu basa nyumput di kolong. Tos maling naon? Maling entog Pak. Hah? Maling ento? Pasti maneh maling nanti ima oi. Sabaraha hiji maneh maling ento oi, ha? 2,5 Pak. 2,5. Piraku entok nganggo setengah-setengah. Sumuhun Pak. Bikangna hiji, jaluna hiji, anakna hiji, janten 2,5. Jadi indungna hiji, bapakna hiji, jeung anakna hiji. Aduh. Jadi entok anu dicokok ku maneh teh sakulawagan ya. Mana ayeuna entokna sia? Aya Pak. Hiber sadayana. Hiber. Ente kenging ngabohong sia teh nya. Manyaya entok kaeun hiber. Nya paling gentok mengaliam. Ari segala-gala teh. Gas, ayeuna mah kieu we. Mariksa bang secara hukum mah lain tugas urang. Ya, taslo, liang. Ceng, bagian anu berwajib ayeuna mah urang bawa ka polisi. Aduh, ulah Pak. Ampun. Abdi mah janji Pak. Di syarat ieu ka payun mah moal deui maling entog. Ka payun mah sawios bade maling meri we. Entok jeung lima atuh masih kisah dulu sablain-lainna sia tolong. Ayo, ngiring sia ka kantor polisi. Ayo. Urang abringkeun ke kantor polisi. Bisi perlu saksi. Alhamdulillah. Sukses ngaronda teh. Aman kieu mah. Mata kitong lalawora kana sis kamling teh. Hidup sis kamling. Hidup si kamling.